Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nikita Aurelia Putri ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade ngawawancara abdi. Sateuacanna mangga tepangkeun. Tepangkeun nami abdi Novi Wana Nikita Aurelia Putri. Naon eta COVID-19 teh? COVID-19 teh virus penyakit anu ngaganggu pernafasan ya. Dampak COVID-19 karena kegiatan sapopoe UA teh naon bae? Kegiatan janten terbatas, sakola teh efektif. Pokoknya banyak kegiatan anu tertunda gara-gara COVID-19. Sikap UA ka pembelajaran jarak jauh teh kumaha? Kirang efektif, kirang setuju soalnya seueur nganggo handphone nya janten kirang ieu ka murang kalina, kirang artos. Cara nyegah COVID-19 teh kumaha numutkeun Pak? Kedah nganggo masker, kayak ngelepas masker, rajin cuci tangan, jaga jarak eta we. Kumaha pendapat UA ka jalma anu sok ngalanggar protokol kesehatan? Pasti mah kesel. Nyatos mun sakitu hatur nuhun UA. Ya sami-sami niki. Sakitu wawancara abdi sareng UA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.